hari apa nami Tah kunaon Pak? tah ieu teh apan sungkeman teh bade ka ibuna. Oh. Naon cara sungkeman teh daya sanes anu janten putra sejak nyuhunkeun restu pidoana di janten sepuh. Dan mudah-mudahan naon anu aya dina hate aranjeunna teh geurentes manahna anjeunna teh sing dikabul ku Allah Amin amin ya Allah. gitu teh nya. Tah kumaha gitu. Sok ayeuna mah naik ka ibuna sungkem sujud sumujud. Mangga anak sujud cideku. Sok. Sok. Di peluk teh sangka sumujud dah dina panggonan kitu nya tos. Mama abdi nuhunkeun restu ti mama dina ending-ending ieu abdi parantos janten bojo caroge abdi mugia mama sumujud abdi dina ending-ending ieu singa jantenkeun hiji hikmah sareng barokah ka sing abdi upami abdi dina rumah tangga nuhunkeun pidoa anak ti mama mugia rumah tangga abdi sing aya dina kabagjaan oge aya dina kasinugrahan di Allah Subhanahu wa taala. Oge mama aa nyuhunkeun pidoa anak ti mama namanya parantos ngaraksanakeun ijab kabul oge parantos sah janten caroge bojo ama atua adina ngawangun rumah tanggana nyuhunkeun dipangabikeun sareng dipangadidikeun kulujahan sepuh kumargi namanya ngawangun rumah tangga teh dikawit pinten ayeuna mudah-mudahan dina ngawangun rumah tanggana sareng bojo sing aya dina naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala sakali deui mama nyuhunkeun pidoa sareng restuna ti mama gelis kasep anak mama ku mama didoakeun pisan hidup duaan sanaos mama teu disuhunkeun oge langkung dipayun mama teu boleh-boleh ngadoakeun ka hidup mugia hidup sing dipaparinan kabagjahan sakitu kasep doa ti mama anu diubrageun ka hidup duaan oge anu kaluar dina ati sanubari mama sok dirangkul kasep geulis anu janten ibu peluk mangga kasihan doa ku ibu anu janten putra kitu geulis oge asep mama biasa masihan doa ka hidup ari harta mah cek paribosna kenging ku seep tapi doa insyaallah geulis ieu bakal dugi engke ka alam kiamat aya catatanana tah kitu kasep geulis blah geura payunan kahirupan anjeun alhamdulillah mana ayeuna kang oka akangna tos calik ibu ngalih heula calik atas saya naik mah atas teguh ibu nangali kapal itu sana kapal itu ibu kembali dia dan ayana putra badai nyuhunkeun doa ka ibu mertua mangga calik ibu kapal dia bu ka kadia mana sok sumujud kasep geulis sumujud dina panggonan anu janten ibu mertua ibu abdi nyuhunkeun restu ti ibu sok sanaos ieu ibu mertua tapi ayeuna parantos janten ibu abdi janten caroge putra ibu dikawit detik ieu jam ieu abdi parantos ngagaduhan tanggung walar nyaeta apapun bojo putra ibu abdi nyuhunkeun pidoaan ati ibu mudah-mudahan rumah tangga abdi sing aya dina kabagjaan upami abdi ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan turunan mugia ibu turunan abdi upami pamaget sing janten murang kalih anu soleh
upami turunan abdi istri sing janten murang kalih anu solehah oge sing tiasa taat babakti kanu janten ibu ramana nya tak abdi sareng bojo abdi anu janten ibu ramana kitu rupi nama ibu pidoa ti abdi mugi ibu didoakeun geulis sok sanaos mamah mertua hidup ayeuna hidup parantos janten putra ibu ku ibu moal disasah geulis ibu pasti ngadoakeun ka hidup mudah-mudahan hidup sing aya dina kabagjaan oge aya dina kasinugrahan inggongin hidup ngawangun dina rumah tangga sakitu geulis pidoa ti mamah mugi Allah Subhanahu wa taala ngabulkeun kana naon pamaksanan mama sok dirangkul ibu teteh ibu sok doakeun deui ibu ieu anu janten mantu kasep geulis ku mamah didoakeun pisan gerak payunan kahirupan anjeun mudah-mudahan hidup di rumah tanggana sing aya dina kabagjaan ditebihkeun tina sagara rupi balaina oge sing dicakekeun rezekina tah kitu kasep geulis pidoa ti mamah anu teu oleh-oleh marengan ka hidup duaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana ayeuna ibuna ngalih ka palih ditu? Ayeuna apana ngalih ka palih dieu? Ibu palih dieu ibu. Mana? Mana apana calikeun? Itu nanya namanya dia jantan putra nyuhun restu kanu jantan ibuna parantos ayeuna urang lajengkeun nyuhun restu kanu jantan rama semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak abdi nyuhunkeun restu sareng pidoana ti Bapak abdi putra kandung Bapak dina dinten ieu abdi parantos ngagaduhan tanggung walang nyaeta bojo abdi mugia Bapak ngadoakeun ngalungsurkeun doa sareng ijabna ka abdi mudah-mudahan abdi dina ngawangun rumah tanggana sing aya dina kabagjaan kasep geulis sok rangkul ieu anu janten rama sok rangkul kasep geulis anaking anak Bapak ku Bapak hidup duaan didoakeun pisan sok sanajan teu disuhunkeun Bapak teu oleh-oleh ngadoakeun ka hidup Oma kasep geulis Bapak erek masihan dipepeuceuh ka hidup duaan salami hidup dina rumah tangga Oma kasep Bapak erek masihan wasiat hidup duaan ulah ngantunkeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ibadah anu 5 waktu tah eta wasiat ti Bapak kasep geulis Oma sabab dina Al-Qur'an oge aya pibahasan munjung ulah ka gunung muja ulah ka sagara lamun urang munjung kudu kanu jadi indung lamun muja kudu kanu jadi Bapak tah dina enjing-enjing ieu hidup nuju ngajalankeun munjung ka indung muja ka Bapak nyaeta dina jalan sungkem ieu tah itu kasep amanah ti Bapak obat ku hidup kedah diregepkeun bismillahirrahmanirrahim mangapa sok ayeuna apa ngalih calikna nyaeta bade ngadoakeun mantu Bapak sok sumujud dina pangkonan Bapak mertua Bapak abdi Dewi bantu Bapak abdi bari nyuhunkeun restu ti Bapak mugia Bapak ngarestuan ka si abdi
dikawitikeun ayeuna abdi parantos janten bojona caronge abdi putra bapa. Mudah-mudahan Bapa abdi dina ngawangun rumah tangga sareng caronge mugia sing aya dina kabajaan mugi aya dina kasinugrahan. Abdi rumaos Bapa masih keneh kirang pengalaman sareng atah abdi nyuhunkeun atikan didikan anak tinu janten bapa mertua dina inggoning rumah tangga. Salah sakitu panginten Bapak panyuhun ti isim abdi sok rangkul kasep geulis Bapak mertua geulis kasep anaking anak Bapak ku Bapak hidup didoakeun pisan geulis sok sanajan hidup mantu Bapak tapi ayeuna hidup parantos janten putra putri Bapak insyaallah geulis Bapak masih keneh ngagaduhan tanggung baler kahidup duaan nyaeta dina inggoning rumah tangga hidup insyaallah ku Bapak baris ditaringakeun diatik dididi mudah-mudahan hidup dina rumah tanggana sing janten rumah tangga anu sakinah wawadah warahmah omat geulis kasep hidup ulah ninggal ka bapak sebagai mertua ulah kasep anggap wae bapak teh bapak kandung anjeun bapak rek amanat ka anjeun duaan omat dina ngajalankeun hirup rumah tangga hidup kudu bisa ngajaga hiji naon cenah eta nyaeta kajujuran hidup duaan insyaallah kasep geulis upami hidup dina rumah tangga selalu ngajalankeun kajujuran insyaallah eta rumah tangga hidup bakal aya dina katintriman oge dicekekeun rezekina ku Allah ditebihkeun tina segala rupi balaina koncina teu aya deui iwalati hidup duaan kudu jujur sareng anu jadi bojo sareng anu jadi caroge tah eta koncina kahirupan hidup kitu kasepnya hiji deui panginten amanat ti Bapak teu aya sanes naon anu tadi saur Bapak hidup nyaeta ulah hilap ngajalankeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala anu 5 waktu tah kitu kasep geulis pidoa ti Bapak anu teu waleh-waleh marangan ka hidup duaan amin ya rabbal alamin alhamdulillahirabbil alamin rupi nama teknisna itunya anu jantan putra nyata parantos kemana atuh kalau ka apana ngalih deui ka paling ieu oke apa nak panangan istri salik deui alhamdulillahirabbil tah kitu teknisna nu teh nyaeta dina acara sungkem dua panganten jadinya saha senang bet nangis sungkem madi kieu tadi teh ieu dua panganten teh parantos dilaksanakeun ijab kabul nyaeta ku Bapak Lebe alhamdulillah parantos sah sareng salamat